Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitabi. Hari ieu eta muqaddimahna kitab. Ayyuhal waladu hai eling-eling anak. Al azizu anu mulia. Innallaha sanyana Gusti Allah. Eta khalaqa ngajadikeun Allah. An-nasa ka manungsa. Fi hadzal alami dina ieu alam. Wa faddalahum jeung ngunggulkeun Allah ka nas alal hayawanati luhureun pirang-pirang hewan bil akli kalawan akal wad dini jeung agama wal lisani jeung lisan wal akhlaqi jeung akhlak wa qad ja'ala jeung bener-bener ngajadikeun Allah wa qad ja'ala jeung bener-bener ngajadikeun naon al islamu Islam lil akhlaqi kana akhlak al makana kana tempat al arfa'a anu pangluhurna min inayatihi tina ngajagana Islam wa ujabaha jeung ngawajibkeun saha Allah kana akhlak alal fardi luhureun nyalira wal mujtama'i jeung perkumpulan li annaha karana sanyana akhlak eta daruriyatun bangsa pasti listiqomatil hayati karana supaya lurusna kahirupan al fardiyati anu bangsa nyorangan wal ijtimaiyati jeung anu bangsa perkumpulan fal insanu mangka ari manungsa eta yadurru ngabahayakeun sa insan nafsahu kana soranganna insan idza kana dina nalikana aya saha insan eta sayyi al akhlaqi awan akhlaqna wa yufsidu jeung ngaruksak saha insan aksaru a'malihi kana pangloba-lobana pirang-pirang ngamalna insan idza kana dina nalikana aya saha insan eta kadzuban loba ngabohongna hasudan tur loba hasudna syiriron anu awon akhlakna muraiyan tur anu riya wa kadzalika nya kitu deui saperti alal fardi al mujtama'u ari perkumpulan al basyariyu anu bangsa manusia eta yadurruhu ngabahayakeun ka itu mujtama' al basyariyu naon intisyaru hadhil ahlaki nyebarna ieu akhlak al fasidatu anu ruksak fayaishuna mangka hirup saha insan daiman halna langgeng atawa fayaishuna mangka hirup saha nas daiman halna langgeng fi khisomin dina permusuhan wa nizain jeung perdebatan wa tafakhurin jeung silih angku atau sombong wa taqatulin jeung silih bunuh wa kamih tamba jeung pirang-pirang mentingkeun naon al islamu Islam bidda'wati kalawan dakwah ilal ahlaki kana akhlak al hasanati anu sae al jalibati anu narik lil hanai kana kegembiraan kebahagiaan wasaadati jeung kabagjaan kasalamatan wa tahdziri jeung nyingsieunan minal ahlaki tina akhlak asaiati anu awon al mujibati anu ngadatangkeun litaksi kana karuksakan wasyaqawati jeung kacilakaan wa audoha jeung ngajelaskeun naon Islam lana ka urang sadaya wasilataini kana dua wasilah minal wasailil haimayati tina pirang-pirang wasilahna ngajaga min fasadil ahlaki tina ruksakna akhlak al ula ari anu kahijina eta tahrimuhu ngaharamkeun Islam al manabi'a kana pirang-pirang sumber as-salasata anu tilu lisyururi karana awon wal khamra panginten di dieu bilih aya nu henteu aya wawan la ala suab ta aya wawan al khamra rupana khamr wal maisiro jeung judi wazina jeung zina wasaniatu ari anu kaduana eta ijabu ngawajibkeun Islam al amro kana parentah bil ma'rufi kalawan kasayan
wan nahya jeung nyegah anil mungkari tina kamungkaran. Maksud tina muqaddimatul kitab anu kahiji, Gusti Allah teh ngajadikeun manusia fi hadal alam dina ieu alam wa faddalahum alal hayawanati bil aqli wad dini wal lisani wal akhlaq, dan ngajadikeun manusia anu paling mulia diutamakeun diunggulkeun. Dengan apa diunggulkeun? Bil aqli wad dini wal lisani wal akhlaq, dengan diberi akal, ada agama, lisan dan akhlak. Maka ketika 4 komponen ieu teu aya, maka manusia itu tidak akan menjadi manusia yang paling utama, bahkan lebih rendah daripada hewan. Wa ja'ala al-islamu lil akhlaqi al-makan al-arafa min inayati, dan Islam ngajadikeun akhlak teh tempat anu pangluhur-luhurna, karena akhlak itu anu bakal ngajaga kana Islam. Wa ujabaha alal fardi wal mujtama, dan Islam itu mewajibkan untuk mempelajari akhlak, gaduhan akhlak, baik itu secara individu alal fardi wal mujtama'i, dan baik itu secara kelompok atau orang-orang banyak. Li'annaha daruriyatun listiqomatil hayatil fardiyah wal ijtimaiyah, karena akhlak itu adalah sesuatu yang pasti yang harus dimiliki, karena istiqomatil hayatil fardiyah wal ijtimaiyah, akhlak itu yang akan menjadikan lurusnya kehidupan baik itu individu ataupun golongan ataupun kelompok. Fal insanu yadurru nafsahu idza kana sayyi'al akhlaqi, maka seorang manusia itu dapat membahayakan dirinya sendiri ketika dia akhlaknya itu jelek, karena akhlaknya jelek. Wa yufsidu aktsaru a'malihi idza kana katuban hasudan, dan akan menjadikan semua amal ibadahnya itu rusak karena dia itu berbohong atau tukang hasud. Syiriron muraian, akhlaknya jelek dan mempunyai sifat riya, maka amal ibadahnya itu akan hangus karena dia tidak mempunyai akhlak. Maka dzalika al-mujtama'u al-basyari yadurruhu intisharu hadhil akhlaq al-fasida faya'isuna daiman khisamin wa nizain wa tafahurin wa taqutun. Nya kitu deui sami, ketika akhlak tersebut tidak dimiliki oleh satu perkumpulan, satu golongan, maka akan menjadikan suatu hal yang tidak baik. Contohnya seperti permusuhan, perdebatan, saling bunuh, kesombongan dan lain sebagainya karena tidak punya akhlak. Wa kamihta ma'al Islamu bid-da'wati ilal akhlaq al-hasanah. Islam sangat mementingkan sekali seluruh manusia untuk mendakwahkan, mengajak kepada akhlak yang baik, yang al-jalibati lil hana'i wa sa'adah, yang akan menarik kepada kebahagiaan, kegembiraan. Wa tahdhiri minal akhlaqi as-sayyi'ah, dan Islam juga mengajak supaya mengajak atau memberikan suatu pencerahan tentang bagaimana bahayanya akhlak yang jelek yang dapat menjadikan manusia itu rusak, celaka. Wa awdaha lana wasilatain min wasailil himayati min fasadil akhlaq. Dan Islam juga itu memberikan kita 2 wasilah, 2 perantara, yang mana perantara tersebut untuk menjaga dari kerusakan akhlak. Yang pertama adalah pengharaman dari 3 sumber yang dapat menjadikan manusia itu akhlaknya jelek. Yang pertama khamar, yang kedua judi, yang ketiga zina. Yang kedua adalah ijabu al-amro bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Yang kedua adalah mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah akhlak kulli bani juz 3. Hapunten tadi muka di mana tadi disebutkan. Ini sebatas lugot sareng keterangan secara ringkas, bilih aya anu lepat tina segi lugot dan lain sebagainya, mun dihapunten atana mangga dilereskeun nyalira. Mudah-mudahan ieu aya manfaatna. Insyaallah enjing dilajeng kana nomor katilu tanapi halaman 5. Wallahu a'lam bishawab.